Aya kena gitu Pak Lurah. Aya Pak Lurah ya. Aya kena gitu Pak Lurah. Pak Lurah ya Pak Lurah. Aduh ya tedangnya jam 3 subuhnya aya karek ditampilkeun permak badan pas juga istri kamu tidak lakukeun atuh ieu mah. Kenapa Pak Lurah? Pak Lurah paling mana Pak Lurah? Aduh ieu mik katanya. Kumaha ieu mik? Pak Lurah. Bapak. Di dewe aku masak sok anak-anak mah ngalah duit teh mah. Bapak. Nah, mama di dieu mah sok setor ka mama. Kumpang jeroan. Besok kusiwa mama. Aya keneh Bapak. Sok mak setor. Kusiwa aduh acan keneh. Acan keneh wae gini kan. Bios Bapak anu beureum oge. Bios. Aduh muka heula celengan. Aya kitu Pak Lurah. Pak Lurah alhamdulillah asan ece. Bapak resep banci. Bapak pami hiji dicecep. Mana kedah dicecep bilih. Aya ti Pak Lurah aya. Mana saya make ekor cocok Aya ti Pak Lurah. Bapak camat. Aya. Bapak camat. Manawi Di Pak Camat aya. Pak Camat bade nyobian susu banci Pak Camat. Bade. ulah atuh kade istri Pak Camat mah. Oh. Pilih wae da bentar Aduh susu banci. alhamdulillah teh hareudang. Mohonnya itu ya hapunten nya kita kasiangan kumargi kalau teh sesah cai nya. Abi gegeceturan di Cipeles duwe ka seueur nu noong ieu teh. Jadi kasiangannya. Bapak Lurah atuh hoyong cai. Ieu ceu ka dieu ceu mah rek curhat ka dieu. Sok kumaha curhat lah ceu. Iya iya. Boga salaki ceu teh. Boga Masak ngaresikoan. tara. Nah, atuh ari kitu. Heuh atuh aku Nah, ada dikawin. hah? Ada dikawin. Tangeunah. Oh. Iya. Keheula ieu teh umumkeun ka batur nah obat dipabat jadi tiluan. Ieu hiji na teh muntaber. Aduh Apal muntaber? Apal muntah Pencret. gitu. Oh, cai. Ku sabab eueuh cai tapi tenang ayeuna mah di talun teh aya sanimas. Nah, jangan pembuangan teh biasa diteraskeun wae di nu kloset teh langsung kanu sanimas janten ayeuna mah langsung ka walungan. sanes beri teureui ku anda mangga. Lain sanimi. Lahir sarimi mah tuang. Sarimi. Ieu mah sarimi. Cek bae rek nembak. Urang mending oge urang nembaknya meser anu nyawer. Heeh, meser. Warga tahun araya kitu. Araya kitu. Keheula. Iya tadi imah. Atos dibuburu. Atos diburu waktosna aduh kaburu wenginya. Ieu da enjing sarakola urang ge kedah nyetrika baju sakola. Udah. Heeh, eueuh mah salakina PNS ieu di Papua jauh. Tapi apa salakina tadi dinya di kelurahan. Atuh urang aya prung dasar jodohnya cunya. Ibu resep dasar jodoh. Anu bade ngiring kaul hayu mangga di atas joget di payun tong nyilam sawera. Paling di araya kitu di mana ye? Di talun RW sabaraha? RW genep aya kitu RW na RW genep. Aya kitu RW na RW genep. Paling dia di mana paling dia? Paling dia di mana? Di Tanggi.
kelak. Iya tik on joy ya. Biru. Aduh. Ayo. Aduh. Iya we mah kadek. Sakali. Hayang daun puspa cang sakali deui a. Hayang daun puspa sakali. Oh atuh durasina nah bagian urang masak eueuh. Antosan kita tadi. Ibu, hoyong ningali tari tradisional Umbul Alim. Saanu hoyong empat tipe nyanyi kene ngacung. Ayah, Acung gitu. Allah berarti. Geus aja. Ku sabar tak kedap deui balik-balik ke jadi lalaki. Geus saya urang itu Umbul. Tengah 12. Oke, urang tari Umbul RW 4 mangga. Sok. Musik. Anu teh nyawer berarti teh cinta karena seni budaya. Nah, anu teh cinta berarti ada seorang tayun. Kalau duit gitu, oke ada yang dibayar. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Alhamdulillah syukurillah Iya, pantos hatur nuhun. DRW opat amun teu bila kalepatan anu tak acan nyawer kalek ngacing dekok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.